Itu dibuka wae channel Mifta City YouTube dan nonton di subscribe akan like komen Soekarno seorang sadayana kemudian bersama muslim kalau muslimat di berbagai ayana dari ilmu pengen di kasana guru orang sadayana di daerah isi di semakin baik ke kasana ibu saudara pokok waktu secara tepat di sana. Anu
ngasampaikan nyata kahiji pembukaan keduana nyata tausiah keagamaan. Nomor katiluna doa setrip dulu. Pada menyambang ka waktu sebagai acara yang dina kaacaran awe keberkahan oke urang dina dalannya ilmuna aya dina kamanfaatan kemaslahatan mangga ieu acara keberkahan oke urang dina dalannya ilmuna aya dina kamanfaatan kemaslahatan mangga ieu acara buka kuasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan karena acara anu kedua nyaeta acara tausiah anu insyaallah bari diberikan ku pangarsa Bapak Ustaz Atep di Padang Mulia Jahurwati mari pangarsa Ibu Sadah sareng pamangan nyeuna teu sumping anu insyaallah tema dina ieu waktu nyaeta Al-Qur'an sumber transportasi budaya. Lapangan kapangarsa Sayyidina Al-Mukarram Bapak Ustaz Atep di Padang Mulia waktan wa mahlan tafadhol. Karena TV ada CTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabipir jalanan leueur marahayam dina cempe nu hadir katingal seueur ngajawab salam macan kabeh. Biar dibihane biar moal tunduk moal kasigu moal ngambek moal makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa syafi'il ummah wa baligh nubuwwah wa risalati wa ja'alna wa ashab da'wah wa hadhihi ummah marzuqina lis-sihhati was-salamati was-sa'adati wa radiyallahu fi dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasatul ghaibin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabi wa habibul karim wa nahnu ala dzalika nasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Al-Mukarramun wa rahimahumullah dan kutipayun cuma orang sami-sami manjat dan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malaya rahmat karyaman tenang orang sami-sami qatan waktu orang sejama laksanakeun sarasawi waskawajiban peran syaratul muslim nyata thalabul ilmi. Mudah-mudahan keponakan dia waktu Allah Subhanahu wa taala sareng pausna maparinan bimbingan hitungan
hidayah keberkahan kaulan sadayana kalian mudah-mudahan riungan singajan riungan kaum dan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugi tetep Allah limpahkeun kajujuran urang sadaya ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihila ka para kulawargi, ka para sahabat, ka para tabi'in dan diturunkan ka urang samari di tempat mudah-mudahan urang sing kaangkat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sampurna oleh harapan urang ing syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, bapak ketua DKM, para asatid, asatidah, para alim ulama, para kiai, muslimin dihormat, dipayung apunten anu kasuhun sorona jadwal ayeuna nyaeta Ustadzah Nelis pun alo panginten pamari pasumpingan pukul paman koyana can ayeuna kebarang kadir tu hapunten saur anu kasuhun dina sanes kanten ayeuna kaoban anjeunna margi anjeun ayeuna kapentingan atau lebih keperjogian itu biasa diwakilkan di ageng tawakuf angkat dada. Ibu bapak rahimahumullah, tema juga beri kapayun tadi soal diantarisnya tema adalah judul Al-Quran sumber transportasi budaya. Namun margina wa rahimahumullah upami ayeuna pangaosan kada awal tema ahaja. Margina pang ayeuna pangaosan kada ayeuna mawa judul panginten ceramahna supados lurus terus terangkeunana ibu bapak pageut ayeuna ngupingkeunana paling dituna ngaji make judul mudah-mudahan we sing ngaji tina ati sumbarambah kana bayah dina kana mana ngaleketek kana kelek dan cok kana jantung kapeting hasil ka buah kata saripati pucuk jeung geuti di dunia para jagat dugikeun ka akhirat insya naon judulna teh Bu tadi teh subhanallah cerdas orang dia hebat. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an dilusurkeun ku Allah Subhanahu wa taala sengaja kanggo naon ngajantenkeun ayeuna petunjuk sakumaha Allah Subhanahu wa taala dina surah Al-Isra ayat 8 dugikeun ka 11 didinya ngingatkeun Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Anu piantosan kira langkung inna hadzal Qur'ana yahdi. Saya qasna Allah Subhanahu wa taala al-surkeun kana ieu Al-Qur'an yahdi supados ngajantenkeun aya petunjuk antara pinuturkeun. Naon margina saupamina jalmi parantos berpaling daripada petunjuk maka jalmi eta bakal tersesat. Naon margina al-hidayah yasilu ilal ghayah. Sasestuna petunjuk bakal ngadugikeun kana anu dituju. Pertos ibu angkat ka jalan raya di lampu merah aya ayeuna upami angkat ka jauh leutik punya aya petunjuk titiknya di lampu merah upami ka kiri ka Panjalu ka kanan paminten ka Raja Polak lurus ka Serang Kasih paling ka Jawa Timur. Ari ibu ayeuna mereka mana angkat mereka Panjalu kedahna belokna ka mana ka paling kiri sana recek ibu telah hadir goma kuring marek lurus ka kitu dugi kana tujuan moal dugi kana tujuan semakin ayeuna tepih daripada ayeuna petunjuk semakin tersesat upami para tersesat anu tangtosna sesat deui kembali bahkan saupamina kembali amarjogikeun waktos secintan langitna naon margina margi berpaling daripada ayeuna petunjuk komo atuh saupamina urang berpaling daripada petunjuk Al-Qur'an
saja anu hoyong dugi kana tujuan naon tujuanna urang mengikuti Al-Qur'an kahiji mardotillah pariduan Allah Subhanahu wa ta'ala paridituna nyata arahi surga na Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados misalnya wa rahimakumullah salajatna inna hadzal qur'ana yahdi didinya lapan yahdi fi'il mudhari ukur atau bakal dalam arti ayatnya yang ayatnya kurang kena mengikuti petunjuk Al-Qur'an teh yahdi atau ayatnya seterusnya dalam arti setiap saat orang sawangikna ayatnya mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim naon margina supados ayatna karaih naon tadi teh mardotillah pariduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bade ayatna urang kali sifatna universal, bade urang kali bade ayatna sepuh istri pamageun anu lengo anu ayeuna kumanutas kulawargian terutamikan ayat konsep Al-Qur'an anu atas kulawargi utamina hoyong ayat narai kulawargi sakina ikuti petunjuk namu petunjuk Al-Qur'an utamina atas kulawargian ayat urang panggaru kulawargi nikmat bingah kulawargi pujen utamina geningan ayatnya upami ayat atas asisia makam periung kulawargi ayat-ayat ibu ayat ini terus ayat icu buyut pau yang goreng gantung siwur budak mawur kacang mawur entong ngarebut ayat nulis taros ke ayat harta benda itu kurang pernah di pulau wargi itu saya budak sabaraha icu sabaraha hiji nulis taros terus itu nah margi kabinah kalau pulau wargi margi ayat paripaos harta yang paling berharga adalah puisi yang paling indah adalah keluarga. Harus itu punya. Itu ayat ini. Itu kadang-kadang orang tetang di pulau wargi di mana baru datang. Alhamdulillah biji macam di mana di situ. Ayat di Telkom. Telkom di mana? Dulu ada yang lagi di Telkom kan keluar SF 30 kudang-kudang anjir. Tak Telkom ayeuna sok ayeuna geuningan motor mawa ayeuna gayoran bagian lapangan Telkom naon nyebarkeun kabel di baskom palingan bak kredit internet ngiji di mana di MUI Padun terus pesantren gitu tak MUI Pankuri mau budakna ayeuna ka Bandung jadi MUI mawa uling mincu Allah Rabbi ayeuna urang berinteraksi di mana alangkah lebih bahagianya sasupangina urang nyanda konsep Al-Qur'an di pulau wargi bahagia di dunia paling dituna bahagia di istana di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya jami berkeluarga bakal kembali di surga insya Allah saul Allah nyalira mata berat ulah bingung ulah susah saupamin ayat salah sawias pulau wargi urang pupus an ayat nangkulkeun urang doakeun maruan ke Allah Subhanahu wa ta'ala marina perpisahan tersebut hanyalah perpisahan sementara tetapi engke bakal pernah di jeung urang sadayana di mana di istana Allah Subhanahu wa ta'ala di surga saur Allah Subhanahu wa ta'ala uningan di Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Wa man salaha Allah. Wa man salaha sa yatawis jalmi anu saleh min abaihim tina janten ramatna kalituna kaluhurna akikna eyangna
ayeuna istrina soleh wa dzurriyyatihim sareng turunanana lajeng putrana putuna teras kahandapna salajengna wa rahimakumullah wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab engke wa rahimakumullah bakal aya tamu ka urang engke di hadapan Allah urang sababda Allah masya sabada ditetepkeun urang ayeuna dilebetkeun kana surga anu jalmi anu kafir dilebetkeun ku Allah kana neraka bakal tamu teh sanes ustaz sanes kiai sanes tatami urang saha anu ayeuna tamu teh nyaeta para malaikat wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab para malaikat sumping ka urang sadaya nepangan bade naon para malaikat bade maoskeun tasniah dalam arti maoskeun selamat dawuh malaikat teh salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar selamat kanggo anjeun sadaya bima sabartum alhasil tina kasabaran anjeun waktu di alam dunia wa ni'ma uqbadar inilah tempat ayeuna tempat sae-saena tempat anu terakhir kanggo anjeun sakulawargi subhanallah anu mangkat wa rahimakumullah didieu malaikat bima sabartum alhasil tina kasabaran nah ayeuna ibadah teu merlukeun kasabaran subhanallah mariogi kasabaran ayeuna urang geus mangwar ka hoyong mah ayeuna urang naos yubu terus kitu punya diajak naos teh kadang-kadang meuring keneh ayeuna hitam manis dodol tama tiris nyong simut terus kitu perlu kasabaran bahkan sing Ibnu Athaillah nyaurkeun dina kitabna rubbama aqtaka famana'aka warubama mana'aka fa'atoka urang syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala hadir di majlis ta'lim hadir di majlis-majlis ilmu hadir di majlis kajian hadir di majlis sholawat di majlis zikir Allah maparin kegiatan ka urang Allah maparin kesempatan Allah maparin sehat naon margina di luar sana madauh ayeuna Imam Syekh Ibnu Athaillah rubbama a'toka famana'aka teu saalir jalmi anu aya di paparinan ayeuna kakuasaan dalam arti sehat badan sehat ayeuna hartana seueur bruk dijuru brok dipakto malayah di tengah si japrik dipipir si japrong di kolong si morela pika mobil mengkilat, rumah bertingkat, istri tak kurang cantik, pemikat bahkan jumlah lagi ayah, hiji, dari itu, subhanallah, ditinggali turun lagi turun joya nyata, HP mani teng Nokia, laptop atau Toshiba, lagi motor Yamaha, mobil lagi apa, kasur lagi kasur bu, subhanallah. Lajeng ayeuna artosna seperti bak mobil majajar tak terbilang lebet ka bumi perbadani terben asup ka dapur makanan terhit aya pepek Palembang aya kerupuk udang aya pinang asup ka kamar mun bapak-bapak ningali pamajikan teu boleh ngababeng subhanallah kurang rumah hebat tetapi ausyedi mu'afilah dirinya wamana akak ditutup pintu taufik aku Allah subhanahu wa ta'ala sumpit panggilan azan tetapi sawalarna wa rahimakumullah rubbama mana'aka fa'aqaka teu saalit jalmi anu ayeuna biasa sederhana hirupna
Bujang-bujang tuang ayeuna daging, tuang lauk jeung are oge sawak tuangna. Harus sampai begitu ya. Bujang-bujang ayeuna naik mobil mewah, naik mobil Avanza motor, make senacak ge kencak sabeula. Boro-boro mobil namun kilat antara di rumah bertingkat sampai sare dina samak saheula ge ngagoler bari peureuh. Sampai itu. Subhanallah, tetapi warga rahimakumullah fa'atoka dibukakan pintu taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir di majlis taklim, hadir di majlis kajian, hadir di majlis zikir, majlis sholawat. Boleh hadir bujang-bujang ayeuna halodo, bujang ge sumping, bujang-bujang ayeuna caam poe ke hadir, bujang-bujang ayeuna bujang ana seuseuh leueur oge ayeuna teu boleh kana sumping. Subhanallah. Peryogi hadir di majlis taklim teh ku peryogi. Terus itu kan TI teh peryogi, TI terang TI tolakul ilmi ari TO untuk bocor. Peryogi duanana TI tolakul ilmi, peryogi yang maraban akhlak. TO peryogi eta ge yang maraban awak. Terus itu panjang sama dia aman teh oh sarwangi ini alhamdulillah itu. Peryogi itunya ayeuna nya ngaji nya ngejo peryogi eta oge. Naon sababna ngaji wae teu ngejo lapar, ngejo wae teu ngaji sasa, teu ngaji teu ngejo lapar. Oh. Si abang itu macam modal. Ya, peryogi. Ya, peryogi. Sadaya lagi peryogi. Nah, warga rahimahullah maka kehadiran ayeuna di majlis taklim eta bima sabartum lahu para malaikat wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mat uqbadal kasalamatan kanggo anjeun alhasil tina kasabaran waktu di alam dunia. Ngelil nikreun Allahumma paksakeun wa geureuh yeurkeun da puguh ge di dunia mah tempat capek nya terutama ngalaksanakan ibadah tapi saumpamina urang ayeuna giat semangat kana ngalaksanakeun ibadah insyaallah Allah bakal ngabin dosa kudu tadi teh wa nikmat uqbadar. Inilah tempat-tempat anu ayeuna hebat-hebat tempat pang ayeuna saya tempat akhir bab kanggo anjeun sakulawargi. Mata pantos di awal malam keneh urang sering ngaluhakunya Allahumma aqillahu alaina bil yumni wal imani was salamati was sihhati wal islami rabbi wa Allah. Di awal Ramadan keneh urang ya Allah supingkeun di sasi Ramadan teh penuh dengan ketenangan, ketenteraman. Terus kitu kamari urang anu eta alhamdulillah bil yumni wal imani penuh dengan kekuatan iman, ayeuna semangat ibadah, wasihati wassalamati ayeuna Allah memberikan kesehatan, keselamatan, lajeng wal islami tiasa ngalaksanakeun ayeuna ragam ibadah dina ayeuna naon dina sasi Ramadan ieu ti awal keneh urang dipanjatkeun maksudna nu tadi teh kariduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang rahimahumullah hiji keluargi ayeuna bingah di dunia bakal kempol ayeuna di alam di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Konsepna naon ayeuna ngajalankeun petunjuk Al-Qur'an. Deuna di keluargi teh kan aya ayeuna individu, aya putra, aya bojo, aya caroge. Nya eta sadaya urang diikat supados ayeuna bahagia di dunia, bahagia ke urang kempal di mana? Di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Diikat kunaon? Yang tadi ikat maksana teh kaya lepas, diikat ku keimanan, salametkeun iman anak cucu keturunan urang sadayana. Paros ayeuna kumaha supados teh lepas bukan akhirat. Naon margina kan bujang-bujang urang. Putra ayeuna nabi nyalira putra nabi Allah penuh. Teu tiasa disalametkeun kan harus itu. Waktu dipanggil menjaga ramanya, ya bunayya kam ma'ana, hai anak mama, kan ya naik kena perahu mama, ujang kasih takut sampai
buruk-buruk ke papa. Kan urang nya ka putra teh alit nya aku alit da ageung nya aku ageung na geus rumah tanggi nya aku rumah tanggi na geus torojo boga budak nya aku boga incu nya keneh wae ka budak urang sareng jang urang di dieu TPI. Nah, TPI tempat penitipan incu. Rido bakanya akhirnya alabatan sama orang kali saurna orang kali urang eueuh disintreut teu naon tapi incu urang disintreut bapana moto. Subhanallah. Diikat ku keimanan salametkeun iman anak cucu keturunan urang sadaya margina Nabi Allah Nuh Nabi oge. Putrana teh biasa disalametkeun maka dipanggil ya bunayya kam ma'ana hai anak mama kalian pageun naik kana perahu kami. Kumaha ayeuna daukan ante ayeuna cekana nemalanana akane apa kalau ngobrol bae sa'awi ila zabalin yaksimuni ilal ma kami marek nyalametkeun diri we kana gunung luhur gitu cemurang kami nu ada degong gitu banyak. Ternyata sumping banjir topan makin agung kalau apa ayeuna kumaha kakeun kumaha citramananya keneh wae ya Allah inna bi anak mama kumaha pinu Allah laisa min ahli laisa min ghairu salih lalu secara biologis putra anjeun tetapi secara ayeuna rohani lain putra anjeun dan jalan manehna kafir karena ayeuna aturan mendugikeun ku Allah jeung Rasulna naudzubillahi min tak salametkeun putra urang teh keimanan salametkeun iman supaya hiji deui engke di mana di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah dengan ayeuna makan dikawin alit aya di kumaha pendidikan ayeuna di pendidikan naon mun alit teh PAUD muat PAUD pendidikan usia dini lajeng KTK keun penting cenah mengenal Al-Qur'an saya cenah mengenal Al-Qur'an urang kali teh pari kapungkur mah diejah ringannya misalkan ayeuna kapungkur emang judi ejah dari tahun ayeuna 80-an yaitu basin kasroh basin sukun kasroh bis gitu nya kapungkur dengan diejah gitu misalkan kapesku minjami sin tami jabarsan kumisan di bar bapak hijikeun bapak kumisan kitu ayeuna mah langsung disebat batak bitakti bututi anu mah kitu teu naon mangga bakal diajarkeun makhrijul huruf beralif dengan atantasa satabaan bi'ahqa hajat dawada itu saja. Lajeng ayeuna sanes urang kuringa kana makhrijul huruf antus minal harfa au tusadidahu disukunkeun hurufna lajeng ditahdidan babbat bajeban bah satu dua tiga berem. Nah ada batasa itu kamu beralih merah itu, kan? Babbat itu subhanallah tak dikenal ke naon maksudna supados ayeuna kaikat tahunan tadi teh imana asal ke imana supados hariung jeung kulawarga di dunia paling dituna dina engke di hadapan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Cenah ngaos urang kali teh itu kan edah subhanallah ari ngaos teh teu kuruna kacidatunya itu padahal ayeuna Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ka urang surah At-Tahrim ayeuna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum dirinya iya harap tidak upami kurang ditelaah iya dirinya harap tidak 260 hiji wihan ibu kantos nyetan lapat ayyuna 150 wihan sami harap tidak lapat alladzina 1080 wihan lapat amal 288 wihan dirinya diulang-ulang ku Allah ia harap tidak kapasaha kajami am ayeuna iman namun jauh keneh di Allah ayu dirinya jamin iman dipanggil sami ku Allah Subhanahu wa taala dipanggil kajami al iman namun tercakap di Allah karupi-rupi jangan kita ayeuna kumaha aya iman namun teu keneh mata kada tarik
ya ayyuhalladzina amanu. Itu punya jika urang nyauran bapana geuningan urang di bumi bapana di bawah di ditu kumaha nyauranana lawan tadi kumaha wah kopi gitu. Lajeng aing tercatat kumaha nyauranana ibu di dapur bapak di kursi di tengah bumi kumaha nyauranana sami mah jeung keur di bawah di ditu gerak aku tadi bapak tasami ia dipanggil ku Allah jamin iman namun jauh keneh di Allah hayya 'alas dipanggil ke Allah subhanahu kalau beberes rumah pacu wis rumah pacu ayeuna dahar sangu anu kisuk teh anjeun samel berdu yang dua jam 2 teh meureun balik kalau murna setengah sore buru-buru sholat kalau mulus hayang ngisi bari wudu pada sapot teh entah jalmi iman anu jauh keneh jeung Allah. Namun ayah dipanggil ya ayu dirinya panggilan kajamin iman tercatat di Allah. Waktu subuh 4:30, 4:04 geus umah jam 3. Bari meratapi dirina nasib dirina bari istisabun nafsi muhasabah diri. Emut dosa para dilakukeun. Dzunub bimis nu'at dzabir dipanggil sami kumaha mesti panggil ku Allah ya ayyuhalladzina amanu jalmi jauh keneh jeung Allah jalmi iman anu caket jeung Allah baik ku anjeun raksa diri anjeun jeung kulawargi anjeun tina naon tina api neraka yang sabaraha haji kubarna yang bener kira jam sabaraha kira mungkin sabaraha atau sana itu yang pas punya 10 menit dari awal raksa diri anjeun tah carana supados urang tingah jeung kulawargi di dunia tingah engke di istana Allah di surga salametkeun kulawargi urang utawi putra urang tina naon tina ayeuna salametkeun imanna salametkeun akidahna supados ke kampel di carana iritkeun putra urang
titipkeun putra urang ka ustad nu aya maksana kamu nebelan keimanana supados ayeuna salamet dunia salamet akhirat kitu nya ulah bosen maka urang kami geuningan zaman ayeuna teh geuningannya ayeuna sibuk dengan ayeuna gadgetna sibuk dengan ayeuna naonana pan ayeuna mah kadang-kadang ning di tengah keramaian di pulau kita 10 urang ayeuna kumaha ngariung ngarepeh aya segi sorangan wae ayeuna kitu arung urang baheula mah ngobrol kieu aya 10 urang ayeuna mah suping tamu jarang pringwaling waduh aduh ayeuna raka rai sarumping teh tarung ngumpul we ieu ditinggalin ayeuna mah di ditu dua naonnya namun walillahimakumullah anu tangtosna putra urang supados rajin teh contohan ku urang dina Al-Qur'an tadi wa man sholaha min abaihim am soleh dina ibuna soleh ramatna insyaallah wa dzurriyyatihim soleh putrana kadang-kadang aya kana pengajian teh mani boga kitu nya laras itu punya naon sababna ata jalan ka surga pengajianna kamana jalan kado minja tukat itu kepani wetan kamana jalan ke surga kaditu kapana namun subhanallah godaan ana tantangan rintangan kana pengajian teh ditu mah sok hese dugikeun ka ayeuna perhatosan ibu-ibu ieu teh pangaosan sakali deui mangga geus sumpingan beres ena repes sakali deui geus 15 kali sakali deui keneh wae dugikeun ka dina dongkeun dilampukeun ibu-ibu perhatosan bintang ieu pangaosan sumangga geus sumpingan sabab ieu kewajiban dan malam terangin apaan uing oge nyaho poe ieu pengajian da uing mah moal datang sabab sibuk pagawean subhanallah da kuring mah cara rape awak mani lalung se di perangna lupa gawe ngalajukun marah tak mesara ya Allah sarobana nah contoh sepuhna ibuna jeung ramana insyaallah urang kali ngikuti tak ikat dengan aya iman salametkeun iman urang kali hiji nomor kadua ikat keluarga urang dengan kasih sayang artosna aya dina Al-Qur'an konsepna sakinah konsep dua mawaddah sareng warahmah nomor katilu na warga himaku ikat aya keluarga urang dengan kasabaran yaitu ibu urang saali kesikoma sabar terus itunya nah margina ka rumah tangga teh warga himaku mau hari ayeuna secara sepintas mampu buhe jika ayeuna urang bade kaseran gunung bade gaya lempok hejona ari di rumah di sorang mari haludang capek ka gunung teh kali itu coba di gunung teh aya urang ibu urang kadut araya nya rumah tangga kayak gitu capintas mendidikan iman mendidikan ayeuna dikasepkeun tapi gak dijalani mah urang-urang Allah aya urang jalan apa ikat dengan tasoba nomor ka ayeuna salanjutna ulah wagi urang supados salamet di dunia salamet ayeuna di akhirat dibikeun ka dikepolkeun di mana dikepolkeun dina surga di istana Allah Subhanahu wa taala diikat dengan takwa aya rasa sieun dina qalbu dina hatina nyalamat ka nabi ngalupa anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala asal kamina aya di keluarga aya diikat kunaon diikat ku ayeuna diikat ku keimanan diikat hidayah diikat ku mawaddah warahmah diikat ku kasabaran diikat ayeuna ku ayeuna katakwaan urang tingali surah Ghafir malaikat manunatkeun ka urang sadayana
Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Saha marhakeun urang teh nyaeta surah Al-Ghafir ayat 7 didinya alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu wa makeun urang teh ya malaikat anu mikul aras punya itu mikul aras sampai kumaha kana aras cara sanes ahli tafsir maka ayeuna kursi Allah teh di antawisna 7 lipateun ayeuna bumi aras 7 lipateun ayeuna kursi subhanahu agungna ngadunakeun ka jalmi kahiji kulawargi anu mana kulawargi eta nu tadi wa man salaha min abaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihim anu ayeuna diikat eta kulawargi dengan keimanan, dengan hidayah, dengan mawaddah warahmah, dengan kesabaran, amar kalimah takwa didoakeun ku para malaikat insya Allah. Maka ayeuna konsep kahiji sakumaha tema tadi dia tawisna Quran ngajantengkeun ayeuna petunjuk kehidupan urang sadayana utamina ikuti petunjuk Al-Qur'an supados naon supados urang ayeuna sampai tujuan naon tujuan urang marmotillah paring dituna surga karaih ku urang sadayana insya Allah. Yang bener punya itu tercaah mongko ayeuna sibuk sareng tawis sakitu kabeh hatur aularas tina agami olpat tina kakaliruan kabaruan simkuring pribadi hadallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kamatul kalamon orang sedayana mudah-mudahan ada manfaatna khusus kawanina umat orang sedayana maruking sedaya. Jadi mudah-mudahan ilmu baik diberikan sebagai ilmu manfaat orang sedayana dan sedayana dia sangat mata kali manfaat dan amin ya rabbal alamin. Maka kita alhamdulillah sudah diamin yang mau di masjidah ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik Allahumma atina bil hikmati wa sayyidina bil ilmi wa ahlina bil taqwa wa jannina bil afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taghfirna biha jami'a hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarhamna biha min a'la darajat. Kita ke mana ke sana? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.